Wilujeng enjing, wilujeng sumping ka urang sadayana. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, anu parantos maparin sahingga dina dinten anu bahagia, ieu urang tiasa kumpul kalayan salamet sareng sehat, teu aya anu kakantun. Kalayan hormat Pak Dedi Pinster, SPDK, salaku guru mata pelajaran Bahasa Sunda sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipikareus. Dina kasempatan ieu, idin kurang nepikeun biantara ngeunaan kanakalan remaja di era digital anu kudu diawaskeun. Utamana ngeunaan pamakean media sosial anu lamun teu ditenan bisa ngakibatkeun rumaja kana hal bahaya pisan. Contoh kanakalan remaja dina media sosial di antarana mere hinaan jeung komentar negatif jeung teu pantes kana postingan batur. Komo rumaja sorangan anu jadi pionir atawa pencetus eusi nu teu pantas dina media sosial. Eusi nu teu merenah bisa ngaruksak pikiran jeung kapribadian urang salaku anak bangsa. Hadirin anu dipika hormat, pikeun nyegah sagala bentuk kanakalan remaja dina media sosial anu kuring disebutkan tadi, urang tiasa ngalakukeun sababaraha hal di antarana. Pertama, watesan diri dina ngagunakeun media sosial. Kedua, wijaksana dina ngagunakeun media sosial. Ketiga, ngalakukeun hal-hal anu leuwih positif di luar. Segitu wae biantara ngaunaan kanakan remaja dina ngagunakeun media sosial. Mugi-mugi anu didugikeun tiasa mangfaat kanggo urang sadayana. Sakitu legana nyuhunkeun dihapunten. Sakitu biantara sim kuring, hatur nuhun sadayana.